Mogus istirahat siya mau hujanan yang nosok bina-bina ting. Pamajikan can gablog. Anak can gablog. Oh waduh aing hujanan di jalan bogi menyari pukieu aduh. Di Bang Hidar can menang. Ya. Aing rek nanya, siya ge sabaraha taun datang ngarongsok cup aing hayang apal. Ah, ngarongsok mah teu lila wakar kitu 3 tahun. Aya eta duitnya sia. Geus menang sabaraha juta aing hayang apal eta 3 tahun cup. Duit mah pake investasi tah di Watere tanyakeun tah ka Watere. Nya Watere. Wah ditundaan di urang ngomong ngetengket cenah gak salah ya kawin cenah. Anjing, nah cup. Cing edan berarti sia loba duitnya gitu mah. Alhamdulillah wa duit mah loba. Mas Watere, urang itu ye butuh duit ayeuna 5 juta aing. Jeung barangan, mau barang. Cairkeun we 5 juta. Teu bisa kitu ucupan siang jangjina ge kayak dari rek kawin ku aing ditunda. Duitna ge moal bisa dicokot. Jangjina ge lamun sia kawin ku aing gantian. Aduh, Watere, wayahna ieu aing kumaha ieu barang bawaeun coba duit eueuh. Loba ieu mah barang Watere. Wayahna we atuh Watere. Cairkeun heula. Ya teu bisa tuh kayak ku aing lagi ditunda ge. Jangjina ge sia tadi lagi perjanjian ge lamun sia kawin ku aing gantian. Jog ya, berarti sia kudu boga kamu heula kehen, kareng bisa cair heula. Sia kudu siap jang pikawinanna sia kudu neangan. Matak ge sia neangan awewe heula, tah sing isu kawin ge lamun sia kawin ku aing gantian. Watere anak kumaha? Aing macan kila-kila yang kawin ke aing kawin mah lah keneh. Teu bisa teh bener teu bisa. Aing Watere wayahna ieu mah. Teu bisa kan pan aing kadituna ge jangjina ge lamun sia kawin sarua wae babal. Ah, ujit aing mah hanjak kali teh di Watere kunyu. Botak. Kapan perjanjian sia ieu keh? Aing kunyu ka. Ah, sia oding sugan aing teh heueuh goblok. Lauk teh loba tinggal newakan. Kada biasana mah loba kunyuk. Ah, loba-loba aing kalah kabar lo kunyu. Sarua aing ge laledo. Sugan aing teh heueuh loba. Cuk. Naon? Lihat ke atas, Cuk. Nah, naon kunyuk lihat ke atas lihat ke atas. Di atas maya langit kunyuk. Tengok. Malik goblok tuh ka tukang tuh. Nah, naon ket? Teu ku sia tah. Anjing. Wah, bener euy. Nu saha ieu? Cicing heula. Cing teu meunang lauk ke euy ieu. Meunang aceh. Nya heueuh atuh nu saha we aya milikna. Bagus bareung. Ala. Heeh, ngejedog tunggu. Sok buat ala. Kek. Lain Watere ieu teh. Lah, nu Watere. Watere nang ketar ka balong ieu geus tara diurus dulu tuh. Balong lagi geus. Wah, pinuku jujukutan karar itu. Sok buat ala. Si botak lagi mangka dieu ieu. Bener ieu teh aman. Aing ngasieun santai sok ka dieu aya Waterena. Heuh, sok aman ku aing di sanghareupan si botak mah. Heueuh sok tanggung jawab sia nya. Tanggung jawab ku aing ditampung si botak mah. Heueuh atuh ku aing mangtaekan. Babading ulah disesakeun sedikit pun, ratakan ding pokona mah. Yang kana make kulalai ieu, sok buat tuh. Neangan karung atuh sia. Oh, sok kela aing bener yang karung. Ya, aing menang nyok karung sak aing bawa we meureun ngarical mana. Geu watur tuh ala tuh. Cing, bagus kehead ieu. Nah kumaha sia mah? Ieu karung lagi pinuh punyuk. Geus turun. Pokona mah aing teh nyaho naon ucuk. Sia mun Watere nyahoeun. Aing teu tanggung jawab pokona mah sia nu tanggung jawabna. Kela aing sadahan deui. Lah, tenang ding. Watere mah urusan aing kehead. Si botak ka dieu. Nah itu ciga si Ucup lompat. Wah si goblok pasti yak nyolong Aceh. Untung aing ka dieu manten goblok deh. Goblok tinggal itu aya karung. Cuk, geus we nya hese euy. Kagok beakeun wae. Hese cup lah. Geus wae. Kagok kehead. Ala we kabeh. Hese cup. Jaga geus ek hujan. Ala we kabeh. Ku aing dituar ieu tangkalna sok. Beakeun kabeh. Watere ulah dituar. Si Ucup Watere. Sia Watere. dikuruana dituar ku aing sok. Ulah dituar Watere. Aduh. Dituar ku aing Aing goblok. kumaha Watere. Tah, goblok tah.
aduh. Batere. Tah, goblok. Ngarujitkeun sia teh goblok. Ampun Bang, ampun. Lebok sia teh tak kunyuk. Cih, mah aing salah nuaran nu yuk. Ulah Bang, ulah Bang. Ampun Bang, ampun. Tuar sia teh kunyuk ku aing sia teh goblok. Urang mah pangalakeun unggul Bang tadi nage dianterkeun ka imah. Oh gitu. Heeh. Goblok teh sia teh wani-wani. Sumpah Bang, sumpah. Bebal teh ku aing di alak ka dia ku sia geus diteulaan di alak. Bener Bang, bener. Dianterkeun ka imah aing bener. Aing pangalakeun unggul bisi Wek kulalay. diantar kan? Heeh. Heuh nama tuh panggul kayak tuh. Gua aing teh dicolong. Anteu Bang. Ai karunya we kulalay. Oh gitu. Heeh. Rongsok. Naon mana kakek nubuk aing? Kebenaran ayo mana cop? Ya, aing ngelokeun motor cop we, teu gablok duit. Boga motor halus kieu. Atuh boga duit mana? Heeh, bu teu gablok aing. Mata ek dikilokeun ku aing kop. Wah, ieu mah ulah ti dikilokeun. Matuh. Beli we ku urang langsung gope. Erek. Heeh. Matuh kope matuh. Di pan beusi mah sakituan hargana. Oh. Pokoknya bae tuh cop. Ah, iyalah. Heeh, nuhunnya. Enggaknya, nuhunnya. Aduh, untuk Ya. yang mana cop? Jeung maneh kop. Aing ek beli susu cop. Ayo cop. Cuk. Aing motor aing kudu dibawa ke mana ieu? Ji, motor bos kumaha? Ieu mah motor si Sidik biar dikilokeun ka urang. Halus ya bos? Sugan edan cuk. Ieu mah motor aing. Biar si Sidik injem motor rek meuli susu. Kunon di kilo non urusana. Ih, pan si Sidik ya bos ngajual ieu teh. Jeung meuli susu cenah. Anjir. Berarti si Sidik teh bieu mantap teh mawa duit. Yang meuli susuna. Cuk, ieu mah nu aing sumpah oge dieu keun. Wah, bos, dia menang meuli urang mah. Tidak, aing mah di Purwakarta mah ieu. Motor leungit. Leungit kumaha? Ieu motor aing. Hah, bos ada sini cop bos. Teuing geus utuh datang di lebak. Aing mah menang meuli ti sia Sidik. Sing balik sia Sidik, pan aing menang meuli ti sia ket. Lawan maksud cuk maneh. Alah, Bos tadi teh yeuh aing teh diparkirkeun ieu teh. Tah, aya rancatan we. Nah, ka mana rancatan saya. Nyawa ieu sayu. Cuk, maneh kacok ieu. Oh, ieu rancatan maneh, Cuk. Wah, berarti maneh jeung Ieu motor. motor aing berarti dipaling ku maneh. Dia kan awas ah. Aing awas Sidik. Pan aing tadi awas eta ka maneh. Motor aing ieu. Dia cuk Motor aing. Cik, yo kali cuk. Aing mah. Aing menang meuli ti sia ket. Bos aing milu.